Idar udang tong sare wae udang idar gerak udang maneh tuh gerak kuburkeun TV geus modar. Perasaan aing ngomong bieu impi gitu, tapi asanyaan kadengena teh impi mah, tapi nya make jeung nitah nguburkeun TV sagala naon gitu. Sianya orang tinggali TV-na tuh aya keneh TV mah geuning ini diem dikadenge pisan eta jeung tita nguburkeun TV na kunaon nya mana remote teh. Oh iya cing saluran sabaraha cing sana nah jadi kieu 2 3 4 5 genep kene 7 8 salapan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hiji jaringan si remungkul. Periksa sambungan kabel antena dan periksa saluran yang disimpan. Berarti TV teh ieu mah geus eueuh gamaran ayeuna mah eueuh gamaran inget ayeuna mah inget yeuh nya TV teh geus pararinah ayeuna mah ka urang digital. Jadi urang analog nya geus teu bararisa ayeuna mah. TV na geus parindah ka digital. Jadi ieu eueuh nya eueuh gamaran tuh. Gitu. Itu sireum hungkul. Tos ngaralih ayeuna mah tos ngaralih TV teh ti panglinggihanana di analog ayeuna tos ngalih ka digital, ka lembur digital. Ti lembur analog pindah ke lembur digital, matak teu bisa disetel. Bisa disetel ieu. Ieu bisa ieu ge disetel. Digitalna aya, lembur digital aya, lembur analog oge aya. Tapi kudu make antena teh di luar, teu bisa antena di jero. Pan biasana lamun nyetel TV make antena di jero ge alus. Tah saacan tanggal 3 Desember. Tak pas tanggal 3 eueuh teu bisa nyetel di make antena nu dina luhur di dieu bisa huruf bisa lah nya aya gambaran. Kusabab geus jadi digital ayeuna teu bisa make antena eta. Aduh ya Allah ayeuna nepi ka kieu ieu alam lalampahan TV pertipian. Ayeuna teh jadi ieu ge bisa tapi kudu make antena luar. Sedengkeun antena luar kan kudu meuli deui nya ngamodal deui. Ngamodal antena luar. Amun hayang aya gambaran TV digital na. Emang sih nu geus makan aya
contoh-contoh tayangan didinya kan digital alus gambar nama rencerang tapi kan kudu ngamodal deui ngamodal di antena nu kudu di luhur dipasang di luar lamun antena dipasang di luar loba hariwang deui nya loba hariwangna naon ayeuna usum hujan usum guludug usum petir sieun ku kilat sieun ku petir karena bisa ngabahayakeun oge tah lamun datang ngapurisat kana antena nu paluhur di luhur di urang nya wayang eta ayeuna komo anu henteu boga TV-na can make program digital TV-na can aya program digitalan can aya lembur digitalan masih kene lembur analog hungkul jika TV tabung atawa TV anu nyala nu eueuh lembur digitalan eta kan kudu meuli deui alatna teh nyata set top box meuli di alat eta duitna mahal deui nya aya hargaan keneh deui ngadenge beja aya nu 350.000 malahan ngadenge beja aya di daerah mana nya hese jaba mahal deui nepikeun ka 350.000 sedengkeun harga TV digital bage anu harga 150.000 TV ieu TV tabung analog berarti lebih mahal keneh set top box na nya aduh ieu nepi ka iraha itu tingali mahal jeung hese cenah langka ieu langka di teanganna aya cenah ayana tapi langka gitu hese kudu ngadaguan geus lah nya tuh geus eueuh ieu jatona teh mulai tanggal 3 Desember geus eueuh isukan orang cobaan ceui rek nanyakeun mapai kata tangga nanyakeun ti pita tangga aya gambaran eueuh kitu rek dipapai lah hayang nyaho besi sugan di dieu hungkul di imah ceui dar hungkul sugan di tatangga mah ayaan atawa di nya urang mapai lah urang nguliling ka unggal lembur ngeunaan TV ayeuna kumaha nah araya gambaran eueuh lamun eueuh kumaha komentarna deui komentarna sok kumaha ayeuna TV kieu tuh anger we tuh periksa sambungan kabel antena dan periksa saluran yang disimpan aduh ya nepi ka kieu ieu tuh anger we kituan urang rek lalajo sireum tuh ieu ngaguru we sorana ge ngaguru nya bisi teu percaya sorana dinya urang cobaan cing sarana gitu tah nya eueuh sarana ge dipikeun ka full tuh 100 eueuh sarana kieu we ngagalindang sora jam dinding teu alah eueuh aduh eueuh itu bisa lajo TV ya halah kumaha atunya lamun hayang lajo kudu boga antena terus kudu naik ka para kasuhunan masangkeun antena gagalacangan heula nya TV analog selamat tinggal TV analog kamu telah membaktikan diri, telah memberikan hiburan selama lebih berpuluh-puluh tahun kepada warga masyarakat. Abdi bade ngahaturkeun nuhun heula ye kanggo kanu parantos ngantunkeun nyaeta TV analog wilujeng mugi cing ditampi amal kasayanana kasaderek TV analog wilujeng mugi ulah marakayangan TV analognya atuh ka TV digital ieu mohon kumaha abdi can boga nya kaya mun geus aya ku abdi diselamat datangkeun alias wilujeng sumping. Aduh sing horeng lah tadi teh lain nyimpi ya nyaan geuning eueuh aduh ampun analog aduh be kacida temen analog kamu pergi meninggalkan pesan
telah lama menemani semua penonton yang pernah menonton TV analog. Kamu sangat menghibur sekali analog. TV analog yang sudah membuat bintang-bintang bertebaran. Banyaknya artis dulu di TV analog, can digital, encan. Banyak menjadikan artis, banyak menjadikan bermunculan selebriti papan atas dengan analog. Jadi sedih. Selamat jalan TV analog. Baktimu akan kukenang selalu. Kamu yang terbaik. Selamat jalan. Selamat jalan. Nggak sahnya, nggak penting nama. Teu bisa lalajo TV analog aya geus pindah ka TV digital. Cukup. Ah, geus.